Neng, tadi ngantosan di dieu. Bade naon deui sih? Paneng ketos nuhunkeun ka Aa, teu kenging ngaganggu Neng deui. Neng, lalaki mana nu tarima diputuskeun tanpa sebab? Cik atuh Aa teh mikir, mamah Aa nu meupeujeuh we ka Neng, teu kenging aya hubungan naon-naon deui sareng Aa. Neng, hirup mah teu siga ngokos cengek. Ayeuna dahar, ayeuna lada. Oh, jadi kitu. Aa dendam ka Neng supados Neng narima karmana. Lain kitu, Neng. Kumaha lamun aana bogoh keneh? Peupeujeuh turutkeun ka hayang si mama. Inun oge capek, lamun sareng Aa we bakal nepi ka mana. Teu aya tungtungna. Neng, Aa kudu kumaha sih ngajelaskeun ka Nengna? Neng teu hoyong Aa jadi anak nu teu berbakti ka kolot. Komo ku sabab alesana Neng teu heuh. Neng, Hei, kok kasar gitu atuh kamu teh euy. oh, jadi iya alasan Neng teh hoyong balik di KA. Cukup Neng, Aa tos apal. Apal naon maneh? Saya mah teh hubungan naon ieu sareng Neng Ainun mah. Cekap. Inun lieur. Aa deui, keur naon di dieu? Tong sok jadi pahlawan Da teh terang naon masalahna. Tos Neng, teu perlu jelaskeun. Aa tos terang, tapi tong nyalahkeun kolot Aa. Lamun kieu carana, lain lalaki ari nyane kawarina ngarbut ka bogoh batur, aing titip ka nyane awas mun di nyeri. Bos, biasa beat. Entos. Ti, kenaon maneh di dia? Tadi Wina karompok teh aya sasaha. Niis Win, asa murag bulu bitis. Kunaon deui atuh, pendak sareng Kang Emon ya? Nyawin, ati mungkir, banget jeung hare. Nah, Siti, teu boga hate-hate acan sugan. Beunghar pan, bos material nyaho. Urang kangen ka Adede, teu pendak sabaraha poe ge, asa bancang pakeueuh. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Ayeuna teu bogoh teh, engke mapan saha nyaho. Win, maneh teh sahabat setia urang lain. Nuhun, tapi ngomong-ngomong sahabat, Kadeden sigana tos move on deh ayeuna. Move on ka saha? Kok maneh bisa apal? Nyati, kamari si Ainun curhat ka urang. Cenah kenalan sareng Adeden, Ainun, mana? baturan SMA urang baheula. Oh, jadi Adeden geus boga nu anyar. Kok bisa tereh kitu nya Win? Asti, tong epes meer. Sugan atuh Adeden nu sanes. Tapi Asti mah yakin, sigana Adeden nu tilas Asti. Atuh teu terang, dawina ge teu katitipan panjang carita anana. Win, Asti asa hayang kabur ti imah Kunaon deui atuh Ti? supaya si emak teh sadar bahwa Asti teh gaduh pilihan. Da lain kitu solusina. Terus Asti kudu kumaha? Salami ieu, Asti nurutkeun we kaayaan, tapi tetep teu aya katarimana. Sing sabar atuh Ti. Hirup mah moal saenyana bagja bae. Pun moal salilanana langsa. Wina, urang mah geus lieur ngahareupanana. Geus bener-bener hayang kabur ti imah. Jalankeun bae atuh kumaha waktu. Lain lantung tambuh laku. Lain lentang tanpa beja. Lain lempang malanja. Nah atuh Mil, bengong bae. Mila teu ngareunah awak, Nen. Geus nginum obat acan. Halah perhatiannya. Beh urang bogoh ka maneh kitu. Atuh Mil, ngarep-ngarep bae si Deden mau moal pasti. Maneh oge Nen, naha ngarep-ngarep we Mila.
Beurih pan Mil. Karasa sampai sakituna sugan. Geus atuh Mil. Yang orang BHT-na tampak nyeri. Bener sih Nen, urang nyeri ku Adeden. Maneh nyeri ku urang lamun urang sarua nyeri narek saha nu ngubaran. Kita Maksudna Nen? nyaba barengan bae. Sabari ngubaran kapuri duaan. Maneh manembak teh romantis teh, kasuit teh. Urang mah teu bisa romantis Mil. Maneh bogo ka urang lain peda jomblo bestila kan? Lain Mil. Masalah ngabagiakeun mah kumangke. Panunggal poe ge urang duaan bae. Bukan bae maneh jodoh urang. Tumben, Tumben naon? kok maneh ge bisa manis sih Nen? Maneh karek hafal. Baik tuh jadi kabogoh urang. Gening Utep, bade ka mana, A? Jeh, Neng Ening. Nyalira geuning, Muhun, A. Bade ka rempuk si Ainun. bade dijajapkeun. Dijajab ku naon? Pan A lagi temantun motor. Pan nu penting mantun hate Neng. Ih, bisa wae. Hayu atuh rek bareng mah. Hayu, Bade ka si Ainun oge sugan, A. henteu sih, justru bade ka Neng. Ngagombal bae ta tadi. Teu bisa gombal ama Neng. Maknya, gening hate neng asa berbunga-bunga sih. Syukur nu aya atuh Neng. Sok atuh ka rempuk. Neng masih nyalira da. Siap. Antosan kewengi. Hampura teh, hampura. Heh, ka bener atuh. Lumpat teh siga di udag-udag bagong. Hampura teh, abi buru-buru. Buru-buru sih buru-buru. Nyeri nyaho. Nya teh, hampura. Hah, mana rek ka mana sih? Nyantai we atuh lempang tengah sawah kieu mah. Teh, urang teh geus menta hampura. Nah, maneh teh kukulutus bae. Oh, mana teh ngajak ribut. Teh, Ainun teh tes menta maaf. Nah, hasi teteh teh ngegas wae. Lagian nyeri tina naon sih? Kasenggos sakeudik bege, lebay. Punten, mayunan. Si Asti mana, Mak? Atuh teu apal? Tapal. Awas maneh. Usah kali-kali deui ngajak si Asti teh bener. Teu bener kumaha, Mak? Geus den aing mah teu percaya. Atuh, Mak, kadeku omong gorengku omong. Sok jabarkeun lalaunan, teu kenging gogorowokan kitu. Isin, sing sakapasea ku batur mah. Teu peduli aing mah den, ek cacarawakan ge. Leta-leta aing. Abong letah tetulangan, Mak. Geus den, tong sok alak-alak cuma paka. Aing teh peduli. Aing nanya si Asti kandi. Mak, teu apal Deden mah. Ya geus. Awas ya mun kanyahoan. Oh. Asti. Pinternya maneh nama ngablu bae. Naon sih, Mak? Dua naon maneh. Tadi bos Emon ka dieu. Ka mana bae sih maneh? Rek naon deui atuh, Mak? Asti, Kang Emon rek serius ngalamar maneh. Nya entos atuh, da ku Astina ge moal ditarima. Asti. Mak, kunaon, Mak?
cek Asti oge naon. Mate tong ngadunya wae capek. Tos, ayeuna mah emak istirahat. Pasti mama teu hayang maneh sangsara jeung si Dede. Mak, tos teu kenging mikiran Asti. Asti teh tos dewasa. Hampura emak Asti. Namun emak kudu bae maksa Kakang Emon. Teu nanaon emak. Nu penting emak teu kenging seueur mikiran Asti. Asti maneh teh anak emak. Hiji-hijina harupan emak. Mak, tong tangga teuing ka dunya. Kabagjaan mah ayeuna dina hate. Jug ayeuna mah kumaha maneh. Emak bade diantar dipariksa. Teu neng kayak oge cageut. Sok ayeuna emak ya. Sok ayeuna emak ya. Keur naon neng nyari rawae? Nah cicing wae. Neng sono beureum ka deuleu bentak karasa. Amis na bibir hungkul. Teu nginjem ceuli, teu nginjem mata. Tos neng, bohokkeun. Kunaon kitu masih ngambek ka Neng. Neng pikir kamari teh nyeri, neng ngajak pegat ka Aa. Teras teu hoyong, urang duaan mah hiji deui. Hampura neng. Kan nyerina can kaubaran. Balik ngeliging cing kajen ulah